sama Allah tetap maning pantu tatamani Allah bismillah sholawat nabi saru pani
simkuring dina wengi ieu bade nganak judul kumargi sesuai sareng caket salat urang nganak judul eta nyimas kubang kancana api kapaigelanana Syekh Guru Muayadi Karawang kumaha tentang Subang Karawang sareng Banten kuring dibahas dina ini dina lakon Nyimas Kubang Kancana garis miring Subang Larang supados gadis-gadis video akan Gusti kawali ka Allah ka Rasulullah kadulur kaula nu opat ka 5 pancer kadulur kaula nu genep ka 7 pancer kadini kaki kadini paraji batin aki paraji batin anu bisa ngarupakeun anu bisa ngalengkakeun anu bisa nimbang kana kasalahan urang atau apa yang rezeki urang nada agungnya para ya para pikir ku papageran ku kapincak ku takapaka kadurunga kali suka kanyiruna bili aya kai papuhu kasong-kasong pacong-pacongo nadagu nyaparalun nyaparalun kapupuh ieu lemur ngancik di dan yang ieu paten-paten adunaman kampung cahaya dan yang ieu paten-paten bilih kabadu kukumungna nu kadumpak laranganana nu kakurang nu kasifat nu kacecokan nu kaeoran keluarga masyarakat di dieu
nada agungnya paralun Bili ayah ka betrik menuju kali, bili ayah ka dupak menuju tapak. Nada agung ya paralun kanu gelis Dimas Pohati Tresnawati dan Kayang Sari. Ku bapak ditetepkan di Cikubang Cikahirupan Cikubang Cikahuripan. Ularek uut kahidungan ularek hidang keaminan. Sing alus hejo lemok dauna, kuat akarena sarta alus ranggeyanana. Disik-sik di damel wajib, dikacang di damel opak, dikeoh di damel dodol. nada agungnya paralun ya paralun Amitsun ka guru lahir guru batin Karaden Kuncung Arabilah mantun di Pajajaran, Aki Darawale mengumpus di Pajajaran. Kula ngangkir sanes wanci, kula undang sanes mangsana. Bukan lumting tika tebihan nyawang tika anggangan. Kula rek madawa kana raga kula, ulah rek ngabadi kana diri kuring. Ulah rek ngabendrong kana nonton. Yuhunkeun mulus rahayu rahayu sapaposna Kula suka ditipkeun netepkeun ti luhur sausa Prabu ti handap sahimas dampa. Digigir ti tengah Gusti nu Maha Kagungan. Mangkana titip bakal murid tidak bakal katempuan kasadana para karuhun anu aya di Kabupaten Subang. Khususna karunan ngangkin daerah ieu patempatan. Kula sadayana incu putu Adam Hawa nyuhunkeun salaman nugrah mulia ka Ratu Manusa Ratu Sapaat Wali Mukmin. nada agung ya paralun ya paralun Di sorang salapan teleng-telendang 10 raja bantala ana jelek teh dibukakeun cukup manis astagina kapenang kudu ngaliwat kudu rancagina hante dibuka kudu mujangga anu dibuka patingan dibuka patingan dalu pun kapupu ilmu khusus kanu gelis ibu ratu Dimas Kaungan dan disebat namina paralun oge abuyut Sukai Cideung Subang eyang Murwadi Cideung Subang eyang Haji Gegerira Cideung Subang Mah Jati Kusumah Cideung Subang Mah buyut Kemah Tambang Gusti Pangeran Surya Negara Mah buyut Jakartawa Dimas Pamoriga Mah dalam gorda eyang dipati ukur ama eyang kaluhur babakan jawab mah dalam rangga dipa saking Salahaul Subang Syekh Abdul Muhyi saking Mamijahan Sultan Hasanuddin Banten Prabu Kian Santang saking Godong Suci Garut Mah Jaya Prakasa saking Dayeuh Luhur Sumedang Syekh Abdul Manap Waliullah Karun Bandung Mah Buyut Guru Sangkan saking Cirebon Nyimas Ratu Ayu Gana Saing saking Cirebon
Syekh Maglung Sakti saking Cirebon, Kiai Salamet saking Sorong Keraton, Eyang Prabu Siliwangi saking Pajajaran, Pangersa Sultan Agung Kudus, Sultan Agung Demak, Sultan Agung Mataram, Pangersa Eyang Wirabaya, Eyang Singapura, Eyang Jagabahya saking Antung Sumedang, Pangersa Eyang Prabu Gensang Ulun binti Pangeran Santri, Pangersa Prabu Tajimadara binti Aji Gruputi putra putri Lembung Agung Gajah Agung saking Cipakudar Maraja Sumedang, Pangersa Mabuyun Pangabukan saking Bantar Warupadan Mahkaputihan Maputi, Eyang Bantai Kerence Mabuyun Kasina saking Tanjung Sarawarna, Dimas Ratu Anu Gelis, Dimas Dewi Mantria, Dimas Dewi Subang Larang saking Nanggrang Tatoma, Samuwangi Sapuluh Kanan Mugi Kasari Kamati Katedang Katarima Pangan